mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki mangga tira lumampah Kakang Panjindrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian lalajoanan di dieu wa rek leuwih jero nyumput tibatan kresna wilujeng wa muga-muga selamat. Gayung Agung ya babar wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali ya inggali Hayu Agung Baparwite samya rempel godonge samya pang-pange sekar mekar inggali ya inggali andele si pandan arum si pandan arum banglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka
di Karaton Bali Mercukunda yang otipati jagat nata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat Karaton Kasucian saiki sampun wonten Karaton Bali Mercukunda ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglaran Kakang Panjin Radaya Allah dalah Kesenian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Pak Haji Sidi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mumulena Angguna sirit ditaliti tekad ucapean budi hirup sugih ku pangarti bait takwa kayang widi Semahong arsana maya semah pun Kakang aidina dampa sampean pengersa adi guru Pujastuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun plungi hati punding mastaka mangga lingi mangga ya Indra urang teh warga negara hayu ngamu mulai nabi ngesian kemerdekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuji warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar di aturan nunjang tanah pangwangunan sembah kapihatur kuhanyuk panjenengan Ramadewaji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama timala mangga lingi kuhanyuk panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasep nuhun mangga lingi seniman jeung seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan
rempuk jukung sauyunan Pak Haji Ikin keur ningkatkeun pangwangunan digarawe babarengan ularek aing-aingan lamun senang teu heran lamun senang teu heran langka eling ka pangeran teu cara kengeng musibat Pak Haji Andun kakara eling bertobat teu cara kengeng musibat kakara eling bertobat ngupat si muat ka batur kalakuan nu teu jujur sameme ngupat mitutur pariksa badan sakujur siliomean jeung batu yang hati nu salah bere pitutur binangkin waspada ngatur ibu hajah nini di palaran tetanggapu kade basa kade bukti tata titi sareng surti tingkah laku jeung saat tulaten rejeng bupati tinun ing pasewakan busana maneka warna Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna maneka di pagelaran Jawi Keraton Palemer Sukonda Jonggring Salaka sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan linggih Resin Rada kawuwuh Batara Indra Satria Tenyomaya sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watekuantos yang otipati jagat nata dudu dewasa manea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika lelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancindrada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah Allah nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata marasang pun
kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersana naon pua panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adikku memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng sumonten alit putra Batrahendra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikersana naon ieu teh purwa Ramati Waji kersani malang tangening Kakang Panjenrada kaula saperkawis makaula teh sono we Kang uloh sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluanten bayar-bayar sasat henteu ngijing sila bengkok sinemah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingat tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktos di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan negara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan jalinci luncat pulang udar tina tali gadang amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritis nya kanca geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu ti malam tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandra di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang kapungkur parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari haleuangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana kitu kaulan adiku sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimuliakeun ku pangeran teh manusia nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sot teh manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel ka manusaanana
malihan ningal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres tak ieu jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih keneh ti wetan syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu dalam mun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan keneh panon poe mah cek lahir mah da cek kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di marcapada jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit tapanon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampe da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken Dunkin Donut pizza nu matak panyakit ge alalanyar uluhnya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patula patalina sareng peradaban sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos awut-awutan bangsana ruksak di eta negara leres tak itu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pimpinan triloka sen salira adi tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madyapada alam katilu alam marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silih paehan nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marcapada ta ieu kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang ti para juata marasanga nyangakeun ka salira adi guru ieu jalma dugi kasilih paehan kieu ieu nyoko ka urang ieu curug mengkol ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi Kakang Panji kaulan secara langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tak geuning sumuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib teh taraje ninca kamalan
nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekasnya lahan tak gening sumuhun kitu adik guru nuhun katampi ku kaula tuh kaula geda ungapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malat ti tek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kumaha leres nanging di dieu upami ditinggal karena sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun naha ya Allah maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hinga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahinga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku mah amuing kang nuju raos impawacana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka sorak kana hala dia aya tamu Wisnu we adi saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna meureun dek nguningakeun kajadian marcapada rupina sampurasun eyang rampes Kresna kunaon aduh semahong arsana maya semah kaula ini dan pas sampean pangresa pujastuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan Kresna nuhun Kresna
tekantun atau kapal Saindra nuhun mangga lingi punten kapangkeran mangga eling ka alam wiwitan hirupna kabalinaan nyawang paji sidik ka alam lekasan pasti muka lalan jowan pasti ngetigin Pak Haji Ikin masing tigin paniatan pilari ridho pangeran Pak Haji Sidik ridho sangkan pinanggi kabagda kamulian kawaluyan sangkan pinanggi kabagda kamulian kawaluyan Pak Haji Sarip kamulian lamun orang sauyunan Pak Haji Budi gotong royong babarengan pasti kahong tahu tujuan makmur dina keadilan makmur dina marek wong Wiswanu marek wong Wiswanu wano sapisan Prabu Batara Kresna dedeheus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasono Resi Narada Batara Indra kitu kayanana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Gundiraha Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep
bagea Kresna. Dah. Nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagian. Kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alif. Saling malu. Aya naon ieu teh? Amuing. Kawas anu rurusuhan Kresna ceng. Naon Kresna? Sarebu ulah janten benu laksa pun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang. Putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun. Gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya. Daun. Teu aya sanes, aya taroskeun yang. Aya tanyakeun. Ceng. Anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes. Dupi eyang Batara atanapi sanes. Kumaha Kresna? Dupi eyang Batara atanapi sanes. Sadayana ye nu di dieu. Naon tara-tara tisasari? Kaca Trenggana minangka ieu teh. Cicing sia. Duh. Ieu Kresna ieu. Yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu. Keur murka. Kade Akang percanten kana kawaspadaan adi kana permana tinggalan percanten sagemlengna. Naon Kang? Yang akeun. Jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh Batara. Leres. Jawaban anu pasti eyang teh Batara. Dupi eyang sepuh sarua Batara. Dupi pangersa sami Batara. Dupi kaula Kresna oge Batara. Oh sami. Sarua Kresna Batara eyang Batara. Mung dina naon bentena? Lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Tah barareda jigana. Teuing beda budi. Batara nama sami sarua. Dupi bentena ai bedana teh pancena. Ai eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam. Alam sawarga maniloka. Alam Madyapada, alam Marcapada. Ai eyang hidup mah ieu duta sawarga. Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya. Dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis Batarana mah sami sarua. Nun eyang nun. Tah ai kitu naon? Upami ieu mah. Upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu. Kade. Percanten akang kadi. Percanten pisan. Itu naon ngan ngecebrek we tita tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangkelukna. Hei Indra, hei.
Penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi penyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas, awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka Eyang. Sarua. Nah Eyang teu nyaurkeun sarua. Jigana mah kana kitu Kresna. Saha mangkelukna anu ngahina. Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana? Gebruskeun ka kawasan Dradi Muka. Urang totogkeun ka kawasan Dradi Muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan. Nuhun. Saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan. Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian? Anak dulur atapi dulur sorangan. Ari hukum apa Kresna hukum adil? Kumaha? Ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah. Itu di sawarga mah beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual mulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digeburuskeun ka kawasan Dradi Muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah mah tuntut. Nuhun Eyang. Nah saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anu lian. Saha? Putrana Bima Gatot Kaca. Gatot Kaca. Dugi kanangtang sok cenah Kresna. Nyage Batara, hayo urang patutunggalan. Oko begalan pati. Ceuk Gatot Kaca sumuhun. Nah detek itu. Lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu. Mun nya mah asa kasida teuing tama. Ceuk urang Kuningan mah kagila-gila keding. Ceuk urang Majalengka. Si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timalan. Urang ajar eta mangkeluk adi. Kaula kade cicing. Ulat cicing. Da teu lompatan oge cicing. Eyang uning aku anjeun. Naon? Kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan Dradi Muka? Dicampuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina. Daging besi tulang wajah urat kawat. Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing Kang Tumama. Hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya. Aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut. Jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak. Dah cilaka. Upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados caina herang laukna beunang manawi Eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabiti ku konta.
Oh, alah, silakan. Oh, aya Kresna. Aya? Duh, nuhun eyang. Kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae. Bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah. Ta ieu di jerona teh tarumpah nusok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hae nuhun Surana ia pakai Kang Bulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Sae pisan. Sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih. Adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bisluit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecagkeun kalungguhan. Bade niis bade wangsul kaula nun adi. Kakang Panjinrada kaulan bade ngunurkeun diri leras. Nanaonan ari ua. Mereka sempetan ka hidup. Bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan. Mere alas. Kanu ngora pek wae. Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa ka nampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon? Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabelah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula. Ceuk Kresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat dipencit.
Aya balongna diacak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina. Naon? Anu tegableg ka era we. Gitu. Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papaseaan. Engke teh Gatot Kaca teh paeh. Usaha, nah usaha. Apaan ku Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan. Media massa, media elektronik, TPI, sararumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah biheung apaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa. Gatot Kaca paeh. Can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca paeh. Di radio. Kabejakeun ka Bima. Leres. Bima menang beja Gatot Kaca paeh. Kusaha ku Sutija, ku Nalakasura Boma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan. Legedeut. Ngengkeuy. Leres ba. Dek teu leres kumaha adanya. Tuh. Tuluy nganyatakeun nahannya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang. Pudig-dig Bima bapana. Huntu kekerot, sora ngegerung. Mun di rombongan tukang alok. Ngan jeding teuing teman. Leres. Apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija, anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima krawak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek. Sok sia jawab. Boga pakarang ti saha sia? Ceuk saha ceuk Bima. Kana Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapak aing. Bapak sia teh saha? Kresna, Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dek newak Kresna. Legedeut. Panggih Kresna krawak ku Bima. Kap. Arjuna nyekal sukuna. Nakula Sadewa nyekal kenca katuh leungeunna. Bima nekean kana Kresna. Bletrok. Cobi bayangkeun. Si cepot mah ngabaso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia. Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak. Ngomong sia. Ceuk Bima ka Kresna. Dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Tah. Alah.
alah da moal newak ke Saddam Hussein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nya jeung henteu nalimaan leugede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu cieut kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah ditungtut kajen nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala Allah nya Kang marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampili akang mah ku bersihna we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun tita tadi bejaan itu tita tadi toel deui iya tadi ngodean ka putra nih tadi aduh tobat jelegur teh eta masih cepot sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui da bongana pondasina kurang pageuh marokana aing ngadedona persis Haji Sidik tapi ilmu na tingali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tingali ka sang tukangna na kumaha teh akang ninggal dina kaca tengahna gara cobi tingali cobi gelombangna aduh Kakang Panjenrada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tinakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngeberontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mah ti ta indungna bari nage hak tah mah aduh silaka Kang tah kitu numawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci trek hideung ai kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu ulah simpen heula jadi akang teh tong ceos teu naon atuh nanging tanggal walarna kumaha mangga simpen heula supados rine mangga hebat wa eta emutan dugi kayanya antal mautu qoblal mautu teh eta kudu bisa maut saacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timalang
kadieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun. Matak ulah getah sarupa teu teh kitu. Kakang Panjenrada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku kersna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan kersna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksudna wayahna ke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi akang teu katingalieun ku karesna ulah. Upami ku pihak Pandawa mangga teu naon. Tah, ai kitu mah mangga, ai kitu mah hartina tanggung jawab. Nya mangga. Tirta Kamandalu leres mangga. Nun. Oh, rame nya we. Acan nu kitu rame. Ulah lalawara cicing. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangarana teh lilinggakeun sana. Lilinggakeun sana. Leres. Anu diangge ku Sutija mah ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpahkan sana tengah ngelilingga. Ieu mah, ieu teh antina itu. Dah, mangga dua pan gitu atuh. Pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki. Mangga geura lumampah Kakang Panjenrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu. Mangga Indra saksian lalajoanan di dieu. Wa rek leuwih jero nyumput tibatan kersna. Wilujeng wa muga-muga we salamet. Banglus lampahipun Prabu Batra Kresna murka. Ieu ge margi leungit kasaimbangan dirina. Jelaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma. Anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah lilinggakeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma atuh puguh we Nalaka Suraboma teh bungangang bunga hamarwata suta gilig pikeun nandasa Raden Gatot Kaca. Doh ieu ge peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekantun ti angkatan darat Raden Antarja angkatan laut Raden Jakatawang tekantun Raden Abimanyu ge ngiring nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng Benteng Kikis. Gatot Kaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna. Ngeprek soder meraki bing sosoderan tina kendengane pun macan-macanan. Sinjang kirut saja tining wayang manjat kang lumampah. Gatot Kaca Pringgandani bebenteng amarta
hati jiwa raga gerela belaan negara gerela belaan negara berjuang panjiding mati-matian ngerengen keadilan satu hati Kakang Nalakasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat teu apal karugian di negara Pringgandani. Kuhal sakitu Kakang Antrija. Ya, Dimas. Kakang Jakatawang. Di Abimanyu. kaula nun kula Siapkeun pasukan. Beda ye kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar. kulan Mentarestuna wa. saya Raja Wisnu Kacarios ieu Semar astaji ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati. Beres. Ya, Bulan. ceng Kakang ilaing kade kitu cung. Oh mangga. Akang, euy itu di sauran ke Bapak. Boleh lah. Waspada. Uringin teh hati julang Kakak
kasata hayang 3 tahun macu amuing kuja genah kasenian urang teh geuningan eta hujang Kantor Oh. Wah, ya pulang etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu sumuhun di TPI ieu teh jajak TPI wah. Kakang ilaing kadete kaulan gitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang gitu ya. Sumuhun sae. Iburing mineng kacijulang kakakas salam kalimat Nina ibu aja nini Kuburan kayak Lah naon nepangan ka Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Haji Sarif. Pak Haji Ikin, Sumuhun. Pak Haji Iding. Raras. Aduh nuhun Anu sami-sami nonton we di TPI. nya. Siap ya ipongan ah. Beres mangga. Kanu jauh Pak Haji Iding sok tiba Haji Bahro. suka teuing lamun panggih Ibu Hajah Nini lamun panggih Tibatan pegat duriat dunungan Wilujeng tepang. suka di beli Anu sami nonton di TPI. Wilujeng. Tibatan pegat durian suka dibeli bupati. sok apa ada apa serang gitu Sindang layang kepada patanaya nama Cisaranten Pak Haji Sidik Cisaranten lamur buku bilih seueur kalapatan hapunten bilih seueur kalapatan api uman kantin hapunten anu Jaya kiri jalan lebar nyala petang gelsaran di sendiri pirang awak Pak Haji di no kencang amon sorangan Jailat temong kesik Pak Haji Ikin koredas temong cadasna Eueun asih dikeletik kakagas santun waasna Hop. Di mana we ngeureunkeun teh? Pan aya tutupna ngeureunkeun teh. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu?
Bapak kamu, Bapak Semar. Semar Semar betul. pantesan. Pantesan bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap Iya. manusia purba, Babe. Setengah manusia, setengah setan atuh. Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar. Betul? Dumeh. Nu matak aing hayang gerak kiamat teh kitu tah. Alias itu ngomong. Kiamat naon, batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya? Bagaimana? Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak dorakati anak mun anak doraka. Ti kolot Naon? loba. Bapak mah eueuh nu dorakati anak mun anak loba dorakati kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Allah.